Saur sidina Abu Bakar wassiraju laha at-taqwa. Jami anak katibaan popoekna cinta kana dunya. Saur sidina Abu Bakar buru-buru caangan. Naon at-taqwa ku taqwa. Di mana urang dikersakeun gaduh dunya. Bade gaduh ilmu, bade gaduh harta, bade gaduh jabatan, bade gaduh pangaruh. Enggal caangan eta sadayana teh bisi poekeun. Kunaon? Ku takwa. Naon takwa teh? Sieun ku Gusti Allah. Sifat takwa di dinya ba'dul ulama nyebatkeun dina kalimat takwana ku saya. Bisi urang teh pinter, bisi urang teh beunghar, bisi urang teh gaduh pangkat, bisi urang teh gelis, bisi urang teh kasep aja. Eta teh dunya cenah oge. Enggal caangan kunaon? Ku takwa. Hiji caangan ku tawadu. Sabab rasa tawadu dina dunia eta bakal nyaangan kana dunia urang. Jalmi anu beunghar tapi adigung teu hayang ningalina oge. Jalmi anu pinter tapi adigung teu hayang ningalina oge. Jalmi anu soleh tapi asa naon asa apang-akangna teu hayang ningalna oge. Di mana orang di pasean dunia enggal takwa sana. Naon tawadu. Di mana aya tawadu dina dunia urang bakal di pasean cahaya kabeungharan urang, kapinteran urang, kapangkatan urang. Lamun urang tawadu maka janten tenang hirupna teh da caang teh. Tapi mun teh mah harta urang teu make tawadu, pinter urang teu make tawadu, beunghar urang teu aya tawadu dina hate urang teh, maka sate urang bakal poek, timbul penyakit hate, resah, gelisah. Ongko beunghar urang teh nya, tapi naha teu tenang hirup teh. Ongko pinter urang teh nya, tapi teu tenang hirup teh. Ongko seueur harta, tapi urang teu tenang. Sabab urang teu tawadu, teu sakadi wargi urang. Urang kampung tukang macul. Tapi anjeunna teh aya sifat tawadu. Allah masian cacaang kana hatena, tenang hirupna teh. Teu pernah mengeluh. Aya naon? Aya sifat tawadu. DP caangan di dinya teh. Dunia urang bisa caang ku takwa. Ku tawadu.